alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang zaman barudak jeung ke barogah hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak-cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu gejeburkeun ka seuneu. Ima jelema meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan berus sadurungeunna. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkan kunyana anjela. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjela. Wi bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian dasar. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisa. Tok sama kos gitu mah. Sia aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu kaji. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik aing. Bukan dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang siapa ciri neraka tuh bisa maca kitab? Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak mari maji makan ngagen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana ku ari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula urang ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai cenah teh. Ya tuh aja nih bibisaanan aing. Terus itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat.
jah surga malah nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue sombongannya lah sombongan gitu mah mejeuna pajar baik bener lah sombong lah pangkorak cia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Ki Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Ki partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat isma ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh dirina ge bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah ke Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kangjeng Nabi aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cekna isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun munyana goblok tadi pendi blon antawang ieu deh korek ada udang di balik eta aduh masyaallah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kangjeng Nabi aya goron ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh sahabat kaget ge pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang bener sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir ya berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa tah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang yang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling Bayan maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Oh bagus, saknya teh, itu nyaon korupsinya mah. Sarua jeung air mineral, barang urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oh, oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah air kudu dicampuran mineral ya ini udikna kebelah itu dari udik tamati udik teh masih 2 kilometer ke ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman man urang lembur teh nyaho sudah dikeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomongna ieu mah teu betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu nyana ndek intelekan jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae gua sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah mah emang teu betah teu bisa
Itu bisa asal pakai bahasa Indonesia baik kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda di bayanya lagi. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi, kadang hayang seuri bahasa Kangjeng dan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna. Yusafiruna ila jahannam. Ih. Berangkat kabeh ka jahanam. Ai. Muka dua yas'auna ila jahannam, lompat yas'auna mah yusafiru mah lempang, yas'auna mah lompat. Sahabat kaget, tanya luatan si ka jahanam. Orang bener. Siaulah yang serikeun pamimpin lompat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Ayo atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge? Sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamarna di kamaran deui dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan ke aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek ini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Ini mah nying bae nyahona paling ge bawa bojong bae. Kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Des nyahona kadinya bae. Pugu di bojong geus sarojeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik-eutik can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman timimiti segede cinggir, datang ke segede awak, minuman haram. Aya digelar. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Pet, nu belah dieu tuh belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta. Geus aja mareli. Roti garing belah itu belah ieu kan minuman tuh. Wow, baru tempat tadi Abu Dhabi. Cek kula teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli detik sagede korma sukalana naon. Dibeli buka aya gambaran. Sia seri emang ngarti tah naon sih? Sudah aya gambaran tuh pakai celana sia. Ya ditutupkan deh kukula lah. Dek kang banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh. Di ditu hiji dia ya, karena ada sepi di dia ya. Ulah asup kadinya. Keur asup mah kula sorangan. Meunang meureun menit, brus urang baru le datang. Marah ke calana. Make sakieu. Ya aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa. Kaluar we kula. Masyaallah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona, eta kakarak di bandara. Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis.
kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakan ke kacamat gitu. Kan nanyakan kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, waktu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapan di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur semua. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge pangrah. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa kajian aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita iyalah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberek geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salam